Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu aya nu kalangkung kamari halaman 38 maqala amalun baroza min qalbin zahidin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Maqala henteu saeutik naon amalun amal baroza anu lahir amal min qalbin zahidin tina hatena jalmi anu tapa tina dunya ai ghairi muta'alliqin tegesna anu henteu cumantel bid dunya kana dunya bal huwa barikta ari amal wa in kana sareng sanajan bukti amal qalilan eta nu saeutik pilih hisi dina katingalina kathirun eta anu loba fil makna dina maknana li salamatihi karana salametna amal minal afati tina pirang-pirang pancabahya al qadihati anu nyacad fi qabulil amali dina ditarimana pirang-pirang amal minariai tina ria wa tasonui sareng gawe-gawe linasika jalma-jalma wa talabil agrodi sareng nyuprihna pirang-pirang banda adunyawiyati anu bangsa dunia wa adami huduril qalbi sareng henteu hadirna hate ma'al maula sarta pangeran fi hali fi'lihi dina tingkah midamelna amal likilatil wasa wisi syaitoniyati karena saeutikna pirang-pirang kareteg bangsa setan anasyiati anu bijil min hubid dunya tina cinta kana dunya wala katsura sareng henteu loba naon amalun amal baroza anu bijil amal min qalbin rogibin tina hatena jalmi anu resepana dunya min qalbin rogibin tina hatena jalmi nu resep pi dunya kana dunya bal huwa barik tari amal wa in kana jeung sanajan bukti amal kathiron eta anu loba fil hisi dina katingalina qalilun eta anu saeutik fil makna dina maknana li adami salamatihi karna henteu salametna amal mimma tina perkara zukiro anu tos dicarioskeun ma wa qad ruwiya jeung nyata parantos diriwayatkeun an Ibnu Mas'ud naon anahu saestuna Ibnu Mas'ud qala eta ngadahu Ibnu Mas'ud rakaatani ari 2 rakaat min zahidin alimin ti jalmi nu zuhud anu alim khairun eta leuwih alus min ibadatil muta'abbidina tinimbang ibadahna jalmi-jalmi anu ibadah al mujtahidina anu nya dina ibadah al mujtahidina anu nya kabeh dina ibadahna ila akhiri dahri nepi ka akhir mangsa abadan dina salawasna sarmadan tegesna salawasna walau alam eta mung anu kakantun kamari kabari langsung kana halaman 40.